Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Bu Eli harap mugia hidup aya dina pantayungan Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap Bu Eli ngaduakeun ka sadayana mugi-mugi hidup tiasa salamina ngajagi kesehatan. Tekeng begadangnya, tekeng hujan-hujanan. Ayo margi ayeuna teh tos ngawitan musim hujan. Kami kabarna sehat mah alhamdulillah. Ayeuna urang bakal diajar deui bahasa Sunda. Yuk urang ngawitan diajarna. Dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan tema gotong royong. Hidup osok namina gotong royong, silih bantos sareng sarencangan pastina kantos. Hidup ngalakukeun gotong royong di kelas, gotong royong di lingkungan, gotong royong di bumi. Di bumi oge tiasa gotong royong sareng ibu rama hidup. Nah, tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta ngeunaan kagiatan gotong royong. Naon wae kagiatan nu sok dilakukeun ku cara gotong royong. Teu sadayana kagiatan dikerjakeun ku gotong royong. Di dieu aya teks nu namina nu judulna kerja bakti. Terus hidup ngajawab pananyana dumasar karena paguneman nu aya dina teks paguneman kerja bakti di sakola. Terus aya nyangkem kalimah eta nyaeta ngalaksanakeun nyontreng kalimah anu nuduhkeun gotong royong. Bu, aya teu gotong royong anu aya teu kegiatan nu teu tiasa dilakukeun gotong royong? Aya seueur. Misalna pami nyontek di sakola mah sanes gotong royong eta mah kagiatan anu teu hade dipiconto. Ta eta kagiatan anu teu tiasa dilakukeun ku gotong royong. Urang simak pangajaran dinten ieu nyaeta ngeunaan gotong royong. Cobi tinggal buku halaman 48. Di dieu aya parentah prak baca ieu paguneman sing tempas jeung babaturanana. Silih tempas jeung babaturan tangtukeun heula nu rek dimetakeun dina kelompok. Di dieu aya paguneman teh nyaeta dialog. Di dieu judulna kerja bakti di sakola. Perhatian batur-batur, hayu urang kerja bakti meresihan kelas tea. Salman, coba pariksa papahasna atau sadayana. Cek Danu. Teras Salman nyarios, siap sadayana atau sadia dan. Terus Danu deui, ayeuna urang bagi-bagi tugas heula nya. Saha nu daek kabagian pancen sasapu, ngepel, ngelapan kaca, meresihan lomari buku, ngalacai jeung micen runtah. Cek Salman, kumaha lamun budak awewe kabagian ngepel jeung sasapu. Terus Adi satuju ngepel jeung sasapu mah biasana oge ku budak awewe. Nah, terus Dani teu kitu nya ngepel teh berat kuduna oge nu ku lalaki. Nah, Salman yang pas deui. Tapi barudak awewe mah lamun ngepel teh sok leuwih bersih. Terus Danu ngomong deui, "Geus teu kudu ribut, bener kitu sasapu jeung ngepel bagian barudak awewe, tapi mawacai keur ngepelna ku barudak lalaki satuju?" Terus Adi ngomong, "Satuju, urang babarengan gotong royong ngepelnya jadi moal capek." Terus Danu deui, "Sok ayeuna urang tangtukeun pancen keur migawe nu sejenna." Salman, "Nya tinggal pancen ngalacai, meresihan kursi, micen runtah jeung meresihan lomari. Eta mah kabeh ku budak lalakinya." Terus Wina oge bisa meresihan kaca. Ieu ku ibu dibekalan paranti nyemprot kaca. Alus atuh sok Wina oge bisa mantuan meresihan kaca. Tapi kaca jendela nu handap wae nya ulah tataekan kaca jendela hurma engke ku Mang Dodo diberesihanana. Hayu atuh urang mimitian tuh kelas 4 ge geus dimimitian bebersih.
Terus Neni, hayu mana sapu jeung pangepelna. Tuh tadi ku Salman geus dibawa di gudang sabagiannya. Terus Danu, adi kaca cai keur ngepel mana? Saha nu meunang pancan nyokot cai teh? Salman, tenang atuh Dan, tuh adi ngajingjing ember deui cai. Nya atuh yuk urang babarengan beresihan kelas urang. Sing beresih ulah eleh ke kelas sejen beresihna. Tah di dieu aya tos diawaskeun yeuna bacaanana. Hidup tinggal ninggal kana bacaan. Di dieu nyangkem guneman. Prak jawabannya dihandap dumasar kana paguneman. Sawaha wae nu paguneman di luhur teh. Tah anu nyarios dina paguneman di luhur teh sawae. Aya sawae nya. Aya Danu, aya Salman, aya Adi, aya Neni, terus aya Wina, terus aya sadai, nah ada aya Neni. Tah sadayana disebatkeun. Ditulis jawabanna dina buku tulis. Enten bantuk. Nah, nu kadua nyaeta nyangkem kalimah. Prak contreng kalimah anu eusina nuduhkeun kecap gotong royong. A ngalaksanakeun pike kelas babarengan bisa gotong royong teu? Lamun biasa bisa gotong royong di checklist. Pami anu teu tiasa berarti di cakra. Nah, tah ayeuna mah pangajaranna dugi sakitu wae nya. Nah di dieu hidup ngerjakeunana dina buku dina buku tulis hiji anu nyangkem paguneman, teras dina nyangkem kalimah hiji dina buku paket. Atanapi bade kieu sadayana dina buku paket pami cekap mah tulisanana, pami teu cekap dina buku tulis. Tah janten kesimpulan atanapi ringkasan dinten ayeuna nyaeta tema gotong royong teh nyaeta bisa meresihan kelas, bisa pami di kelasnya meresihan kelas, meresihan halaman. Hidup oge pami atos engke sakola bakal kitu. Ayeuna mah di bumi sawang-sewangan heula nya gotong royongna. Pami engke tos lebet sakola mah sok aya geuningan bebersih di kelas. Ta eta lebetna kana gotong royong. Kumaha hidup tos ngartos naon anu disebat gotong royong teh nyaeta kerja babarengan. Nah kesimpulanna dinten ieu mah pangajaran dinten ayeuna mah nyaeta gotong royong teh kerja sama melakukan sesuatu secara bersama-sama atanapi ngalakukeun salah sahiji padamelan ku sarerea nya. Bu Eli tutup pangajaran dinten ieu dugi kadinya heula ke diteraskeun minggon payun. Bu Eli ucapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dinten ieu nyaeta halaman 50 sareng 50 hiji. Kerjakeun dina buku tulis atanapi dina buku paket. Mugi-mugi hidup tetap semangat ngalaksanakeun tugasna. Salam kangen dari Bu Eli.